Ayam geus kongkorong nandakeun waktu urang geus datang. Waktuna urang kudu budang, sabab urang rek berjuang neangan uang supaya bisa ngabungakeun nu jadi kolot urang. Emang uang lain sagalana, tapi ku zaman ayeuna sagalana butuh kana uang. Naik angkot make uang, bahkan modal oge make uang. Pagawean urang teu sapira dan saukur kuliah macul di sawah tetangga. Tapi orang teu ngarasa era, malahan orang syukur ka bina-bina sabab ieu jalan anu dituduhkeun ku Nu Maha Kawasa. Orang sadar keluarga orang keluarga nu saaya-aya, bahkan bisa disebutkeun keluarga nu kurang boga. Tapi orang bangga kalau jadi indung bapa. Sok sanajan manehna teu sagala rupa boga, tapi manehna bisa ngagedekeun urang nepikeun ka ayeuna. Kugituna urang boga cita-cita anu pantes diperjuangkeun, nyatakeun ngabungahkeun nu jadi indung bapa. Mata kurang heran ka jelema anu sagala aya, bahkan sagala kahayangna dilaksanakeun ku nu jadi indung bapana, tapi kunaon manehna teu bisa bersyukur ka Nu Maha Kawasa. Tapina manehna kalahkah ngomong masih kene kurang dina sagalana. Mata kamarane anu boga sagala rupa tong poho kana syukuran. Dari sabenerna mah lain nikmat anu kurang, syukuranna anu jarang. Dek, iya cokot dari pacul. Pan ieu dipidu lagi. Lah tora. Sok. Tong ka. Esok udang.
Dang. Cil. Salah.